Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Wilujeng patepang dawu pateuteub layar. Dina video ngeunaan tutorial ngagunakeun aplikasi Wordwall salaku media pangajaran dongeng basa Sunda. Sateacana nepangkeun simkuring Fitri Nur Azizah di kelas 4A, simkuring mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ieu dijieun pikeun nyumponan tugas mata kuliah teknologi digital dina pangajaran bahasa nu diampu ku Bapak Dr. Hari Santosa Nugraha SPD MPD. Samemeh kana video tutorialna, tong hilap like, share, subscribe sareng komennya. Hatur nuhun. Naon sih Wordwall teh? Wordwall nyaeta platform digital nu digunakeun pikeun nyieun atawa mainkeun permainan edukatif jeung interaktif biasa dipake ku guru pikeun ngajarkeun materi ka siswa ku cara nu pikaresepeun jeung interaktif. Emangna bisa aplikasi Wordwall dijadikeun media pangajaran? Tangtosna wae bisa. Aplikasi Wordwall salah sahiji media pangajaran digital nu ayeuna keur populer pisan digunakeun di sakola-sakola. Kusabab miboga kaunggulan oge nyampekeun materi ku cara anu interaktif jeung nyugemakeun. Kumaha cara ngagunakeun aplikasi Wordwall salaku media pangajaran teh? Yuk ayeuna urang tonton video cara ngagunakeun aplikasi Wordwall salaku media pangajaran. Thank you very much. Asup ka Google ketik Wordwall. Klik nu aya logo warna biruna. Klik sign up to writing. Asupkeun email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, klik sign up. Klik garis tilu di luhur pojok. Klik login, asupkeun email sareng kata sandi nu tos dipidamel tadi. Teras klik login. Teras loba pisan template di dieu, kurang leuwih aya 18 template nu bisa dipake saluyu jeung kabutuhan. Di dieu misal pake template open the box. Lebetkeun judul, klik box with question, asupkeun soal jeung jawabanna. Di dieu bere centang hiji jawaban nu bener, oge klik done. Terus aya sababaraha tema nu bisa dipilih saluyu jeung kabutuhan. Misal di dieu milih tema anu kahiji, klik start dan mulai. Di dieu pilih soal nomor hiji, teras pilih jawaban anu bener. Teras soal anu nomor 2 ge sami pilih jawaban anu bener. Klik di bagian juru ketuh handap, terus klik share, survey, publish. Teras klik copy. Share link ka siswa pados desa main bareng. Sakitu wae video tutorial, mugia manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.